Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Dina video orang ayeuna orang unboxing ya meuli bibit bawal, bibit beli. Ini cuang buka ya bibit belina. Tapi tadi cek si nu dagangna cek nu ngajualna, ieu bibitnya kudu dikeumkeun heula ulah waka dibuka sekitar 15 menit jeung ameh adaptasi cenah. Jadi ayeuna orang keumkeun. Keumkeun kana balong kieu. Keun ayeuna sabari nungguan eta 15 menit, ayeuna orang intermezzo heula tah. Jadi orang ngobrol heula tentang ieu awal-awalna ti mana. Jadi guys, tuh aya budak kalau. Jadi ieu teh bibit beli teh meulinana teh tina Facebook, asal-asalna nama tina Facebook. Tina grup jual beli ikan Ciamis. Jadi itu si beli teh ti urang Ciamis keneh. Jadi sesama Ciamis. Ngaranna Facebook teh Aib Maptuh. Pokoknya ke misi maranek mareli lauk tidinya ke kurang link Facebookna dicantumkeun dina deskripsi. Soal harga nama moal dibejakeun demi kode etik penjualan lah, pokoknya di bawah 1000 ya pokoknya hargana teh gitu. Harga pasti nama moal disebutkeun ka wae si maranek mareli mah tinggal ngomong, tinggal kontak wae ke link Facebookna di ieukeun dicantumkeun dina deskripsi video. Urang ieu melakna di dieu tah na balong. Ieu luhurna ieu aya paranggong awi tah ekek dipelakan strawberry teh, bibit strawberry dina ieu teh tah. Karena orang kan ya namaran adi lembur lah. Usaha teu daek pepelakan jeung ingu-inguan mah naon deui kitu tah. Ieu balongna. Lembur mah naon deui sawah atuh da naon deui. Ini balongna. Ieu balongna ge leutik sih atuh lauk belina itu sekitar 500 siki laukna teh. Jadi ya maksud kurang ieu di review kieu teh nya ke kurang di ieulah sugan wae jadi gambaran jeung maraneh bisa nu erek budidaya beli gitu. Jadi kayak kurang setiap mingguna diupdate gitu, di setiap mingguna diupdate kayak bisa segede kumahana beak para bisa kumaha gitu. Jadi kan bisa dikalkulasikan lah menguntungkan atau henteu gitu. Jadi kayak syukur-syukur ya si anak beli bisa nepikeun ka hirup gitu, nepi ka gede, nepi ka bisa dijual. Jadi kayak bisa dihitung pembelian sakumaha beak para bisa kumaha gitu, tah penjualan ke sakumaha menguntungkan atau henteuna gitu. Jadi bisa lumayan lah, bisa jadi inspirasi ke maraneh bisa erek usaha budidaya beli gitu. Atau bisa budidaya strawberry siap sok ke urang diieukeun ya strawberry nu urang ya. Jadi gitulah mata subscribe videona lah bisi ieu gitu meh teu kataringgaleun informasina. Jadi ayeuna sanggeus sekitar 15 menit disimpan. Ayeuna videona cuma buka laukna cuma buka ayeuna ya. Guys, jadi iya laukna segede-gede kieu tah. Laukna cuang pelakeun si laukna gede-gede kieu. Lumayan aya hiji-hijian nu nguyung juga santai. Cuang bahekeun we. Bahekeun
Nah guys, laukna geus dipelakeun ayeuna tah aya anu ngambang sasiki, 2 siki, 3 siki. Paeh. Pikeun antep we wang pelakeun we. Paeh oge. Laukna bea, oh ya kan hiji deui. Nah, laukna geus dipelakeun ayeuna. Lumayan taranginas aya nu paeh 3. Nah, laukna geus katarengah meureun jiganana mah. Si laukna teh nah, jadi guys teu katingali aya nama laukna. Oh, jadi guys, heula meureun video urang nu ayeuna ke kurang di review setiap mingguna 2 minggu sekali lah mungkin ke di review, jadi kayak sagede kumahana. Ini nama geus heula video teu urang kade poho subscribe channel YouTube-na. Nah, ini billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.